Da meureun ayeuna ku urang mah di pikiran moal kapikiran, da meureun di pikiran tuluy oge kamar we da meureun. Da eta mah geus naon istilah namanya kumaha, kudu dijalani gitu. Walaupun di pikiran ayeuna cek urang, aduh kumaha ieu da moal beres-beres meureun. Mangga mangga. Oh, maaf ya. Ya. Padahal aku tadi ngomong gini. Enggak. Urang kacir kan dia teh bedung-bedung. Kan dia heula, we ngadogan. Temuan di Lebak. Jadi dulu dia nama kisah WhatsApp. Nggak ada udah dulu. Cara sorangan. Kudu nama urang teh gitu tuh pas nempo obi teh ngacir buru-buru. Pura-pura pura-pura pada empan awe eta luas. Urang seseuria. Iya benar ya. Banana. Padahal baru kira ayo dulu apa ya lah apa. Arena yang ketinggalan lihat. Bulunya lagi nih dong. Udah kemana tuh Abi itu bang sudah Nah murah. Gimana lanjut lagi teh? Lanjut terus jauh nanti kemana gitu ini anak. Oh kabur. Kayak cecer lengit Gitu. Gobleng. Untuk salaman Kumaha deui nah jalani. kudu dijalani. Nu pagahan lah istilah mah jalani gitu dari kumaha deui. Cileng ya bener yo enggak apa-apa. Lamun kumaha we gerep jadi pring. Tapi kan alasan ngalewat. Kurang broken deh ieu mah bener. Kurang pilihan saena. Tapi kan bae ulah ngaras ulah suaha. Nah, Sabab zaman ayeuna beda dengan zaman baheula. Zaman ayeuna kan sudah mendekati ilmu bahasa kan. Hadis dalil geus ngadeukeutan kana zaman anu akhir atau akhir anu zaman akhir zaman lain akhir nur zaman lain naon kitu zaman ayeuna mah eta sindakin pasarkeun kana bogana kata kayak bahasa dunia cool jadi cool Allah subhanahu cool bejakeun ka Allah anu hiji mata sanggarakeun deui we jadinya nama intina nama sing sabar jeung sing taat ulah kabebat kun sarebat gitu. Ya. Jadi kedah ieu paminten deui kedah ikhlas pamintannya ikhlas. Kedah ikhlas deui gede. Sabab mau dengan bahasa dunia memang udah perlunya ke dunia tapi ulah cicing wae berenang dina dunia selalu urang boga pamberikan lantaran dan manusia wae ulah di alam dunia lain asli orang penduduk dunia penduduk akhirat aslinya nama. Tapi kadang-kadang abi mah mikir noge asa arek salilana di dieu tara ingat gitu teh sieun di singsiran tuh heran teh. Kudu kitu kami urang non usaha didinya. Ya. Usaha cenah beunang. Seolah-olah orang hidup erek salilana seumur dunia tapi sih ingat yang orang teh bakal maut isu pakai to peribahasa nih berarti persiapan dan bakal di akhirat dunia merenung orang di keterangan dan bakal dikenal semua dibawa ke akhirat jadi dunia nama dibawa nama nawan lampah dan hade di dunia perkara dunia sabab merenung
dunia itu cerminan akhirat dirinya, dunia dengan akhirat jadi Ya, dia cerminan intinya ulah ala subhanahu dan sebuah kealaman kepada manusia jadi dia mohon merenangnya. Sadaya lagi pasti merenang yang ngaraoskeun ayeuna ku susahna ekonomi urang kieu merenang. terhadapkan salaria oge terhadapkan puncak bahan atau puncak semplak salah lain ujung agar saya benar kabeh di zaman ayeuna keur anu sangsara tapi keur anu meureun kaum gajinya keur anu para petinggi hal bahasa paceklik gitu di dunia. Nah, kali sabarna urang mapasrahkeun deui kan malah kawasna dari biaya jalana hiji meureun ikhtiar geus, yang kedua berusaha geus meureunna sesana pasrahkeun balikeun. Da kabeh mah sama anu gumelar di alam dunia keur meunang ujian jeung cobaan ke di dunia teh. Dan meureun ujian jeung cobaan beda-beda tiap manusia. Itu masing-masing keur ngalawan atau ngalaksanakeun ngajalankeun ujian sewang-sewangan. Lamun aya merenang urang naon bisa bersyukur meureun eta mah. Karena sakumaha kebenangan urang, sakumaha naon istilahna mah penghasilan lah gitu. Eta meureun urang lulus meureun bersyukur meureunannya asa mahi meureun gitu. Cukup dan bersyukur. Bersyukur. Tapi kadang-kadang lamun teu bersyukur meureun asa kurangnya tuluy meureun. Kufur karituna. Arawe nu aya gitu. Dina kufur, kecap dina kufur jadi kafir kadituna. Jauh anak itu pangeran. Kafir angun, kira tikan jauh, angun ditulung jauh dina ditulung pangeran. Kecap dina kufur, kafir jadi kafir kadituna gitu. Nah, ulah itu ke arah subaha bisa lincak anu naon teu dipikaharep lah kepada manusia gitu. Nan meureunnan naon carana cenah meureun kumaha yang bisa syukur anu bener-bener teh deketan para alim ulama carana dan para ustad anu paham dina bag-bagan agama deketan meureun dirinya anu rajin dina ibadahna sabab naon kemuliaan istiqomah maka ngalungkeun tina sareng karomah tuh kuncina kumaha meureunna lamun ngaji sing nepikeun ka nyari maca sing nepikeun ka mirasa nyari materi kana ati jeung pikir asalkan benar meureun kalau tuh bekas lahan dina laksanakeun ieu kehidupan mirasa kenapa ngerasa elingan jeung mana asalkan bener tekad ucap jeung lampah di dunia. Namun merenang geus betah bakal merenah, geus merenah bakal tumanina, geus tumanina bakal naon dirinya bakal matu, geus matu insyaallah bakal mati. Nah, panjenengan teh geus matuh bakal butuh. Mati, Bakal mati. jadi mati dunia tiada kapait kapeureun urang, lamun segala rupa dia kan kulillahi ta'ala dina ngalaksanakeun ieu coba dari mati ieu coba insyaallah bakal meunang hiji kabagjaan anu moal disangka-sangka di akhirna. Gitu. Itu